hiji. Seorang kapamilon jai pengarah canggih. Ayam pikunan ya. Dar Pak RW dar. Iya masih di nawan tarik kelang sudah di RW 0 hiji Di Jawa Barat. iya sok oke ke para ahli warisna sepuh-sepuh sadayana oke ke para ahli warisna Bapak RT na Ibu RW na Ibu RT na sadayana sora iya masih bisa tarik kelang sudah di RW 0 hiji mantap ayo neng apita sarah mangga majet neng apit sarah iya haturan mangga Bapak Ibu ayo atau diangkos di palihan payun sar Hiji tong pura-pura. Ayo. Jati surga maka Pak RW 0 hiji ayo. Isi. aur cenah kasadayana Seur warga 0 hiji. RW na kapayun. obat loh jadi Alhamdulillah dibutuh para sesepuh sadayana. Oke disusul ku sesepuh sadayana mangga aturan Bapak Ibu RT na Ibu Bapak Ibu RW na oke aturan mangga sor. Alhamdulillah eta Pak RW na tos kapayun. Yo sekedar eta kabulkeun we. Ada bangga Pak RW 0 hiji mangga kapayun. Yo sekedar dipilihan yo. Soal mangga aturan Bapak Ibu sadayana oke warga sadayana soal temung ke RW 0 hiji wae nya ke RW di sana lagi pilih bade nyawerkeun mah mangga. Oh, sender bendahara mangga. Mana atuh emperang kamu Bapak RW? Sora. Tepuk tangan. Orangka Pak Orangka bendahara Pak ya. Alhamdulillah. Bapak bendahara Bapak RW ongkoh luar biasa. Ujung-ujung cenah ega warga eka Pak RW tadi. Riwaos. Tapi surat udara mendinasi Boga raja meninggal masih di kalam Sunda di RW 0 hiji. Karang
Sunda. Ngelakui nabadang Balaya kapisun Wani asih Raja meninggali Saya masih awas iya. Walau besar di Sepiban. Iya